Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, Wilujeng Tepang sareng sim goreng. Itu ya Solehudin. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bab satu tentang terjemahan. Nah, sakacan lebet. Nah, iya ayat cuplikan gambar. Ya, cuplikan gambar film non itu. Film Avengers. Ya, film luar negeri gitu, luar negeri. Film luar negeri ieu teh ya saupama ditayangkeun di Indonesia otomatis aya naon aya subtitlena. Nah, subtitle artina masalah nggunakeun bahasa Inggris diterjemahkeun ke bahasa Indonesia. Tujuan terjemahan naon ya kanggo urang teh paham gitu naon anu dicaritakeun nu diobrolkeun gitu. Ku kituna urang diajar ngeunaan tarjamahan. Nah, ini orang lebut karena wangenan tarjamahan. Nah, iya wangenan terjemahan teh. Terjemahan teh nyaeta mindahkeun teks tina bahasa sumber atau asal ya bahasa asal karena bahasa sejen atau bahasa anyar. Jadi mengubah dari yang bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Kalau misalnya tadi dalam contoh film yang subtitle tadi itu berarti ngubahnya tuh dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi khusus tina pengajaran bahasa Sunda berarti nah eta tiasa ti bahasa Inggris ka bahasa Sundakeun atau ti bahasa Indonesia ka bahasa Sundakeun atau sabalikna gitu. Anu kadua istilah sejen sok aya nu nyebutkeun alih bahasa. Tah terjemahan teh secara ilmiah berarti mengalih bahasakan, memindahkan bahasa dari bahasa satu ke bahasa yang lain tadi kan. Bahasa Inggris ke bahasa Sunda, Sunda Inggris, Sunda Indo, Indo Sunda. Pokoknya kegiatan untuk mengubah bahasa. Proses narjamahkeun boh karya ilmiah, boh karya sastra, biasanya diusahakan sangkan papak pisan jeung aslina. Nah, proses terjemahan teh maksudnya di dia teh biasanya hal yang untuk untuk menerjemahkan sesuatu itu biasanya karya ilmiah ya, karya ilmiah atau karya sastra. Tapi ya maksudnya karya ilmiah atau karya sastra itu diusahakan untuk persis sekali gitu ya, persis dari apakah itu bahasanya, apakah itu maknanya. Yang penting maknanya tuh yang bisa tersampaikan lah gitu. Pang-pangna dina karya sastra kagiatan narjamahkeun teh lian timertahankeun segi-segi sejena anu pang utamana teh dina segi basana. Aya gaya basa, pilihan kecap, ungkara, jeung satrasna. Oge kualitas seni. Nah, ya ini hal yang paling menyusahkan ya dalam artian sulit jika kita mengubah ya satu karya sastra ya diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti tadi ya ada gaya bahasanya kayak gimana, pilihan kecapnya kayak gimana. Itu hal-hal yang tidak bisa serta-merta langsung diterjemahkan gitu. Di antara karya-karya nu sok diterjemahkeun teh nyaeta karya sastra. Nah, dina karya sastra urang baris mikawano nu disebut karya terjemahan. Nah, ada nih yang disebut karya terjemahan. Karya terjemahan teh nyaeta karya-karya karya sastra yang diterjemahkan gitu. Jadi bukan berarti itu termasuk ke dalam karya sastra, betul karya sastra, tapi karya sastra yang diterjemahkan atau disingkatnya ya karya terjemahan. Terus karya terjemahan teh nyaeta karya anu ngaja ditarjemahkeun ku anu narjamahkeun sangkan balarea atau masyarakat pamaca teh bisa maca eta karya. Nah, maksudnya kumaha? Maksudnya satu karya sastra yang diterjemahkan tuh fungsinya untuk ya bisa dibaca oleh masyarakat yang memahami satu bahasa itu ya. Contohnya misalnya ada satu novel ya yang menggunakan bahasa Indonesia.
Tapi ada yang menerjemahkan nih ke dalam bahasa Sunda gitu ya, diterjemahkan ke bahasa Sunda. Fungsinya ngarah orang-orang Sunda bisa lebih paham deh gitu. Karena si novel anu tadi. Gitu. Ari karya anu diterjemahkan karena rupa-rupa bahasa dikasang tukangan kulantaran eta karya teh dianggap fenomenal atau karya masterpiece. Atau bisa jadi ini didasari oleh latar belakang bahwa karya tersebut tuh karya yang fenomenal, karya yang masterpiece gitu. Artinya sudah oh, mendunia lah gitu. Nah, kalau misalnya nggak populer, eta karya, diterjemahkan gitu. Nah, itu bisa jadi satu alasan ngarah semakin banyak lagi orang-orang yang bisa paham terhadap karya besar tadi. Gitu. Tanpa kita harus belajar yang dari menggunakan bahasa aslinya gitu. Contohnya sama model Harry Potter. Ya. Harry Potter eta gunakan bahasa Inggris. Tapi kan maksudnya orang Indonesia kebanyakan teu paham lah kan bahasa Inggris itu ya. Kan hiji dua orang atau hiji dua orang yang sabara persen lah anu ngartos ngagunakeun bahasa Inggris. Nah, aku gitu nah diterjemahkan dia di bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi jalma-jalma atau masyarakat Indonesia anu ngartos bahasa Indonesia eta biasa paham oge gitu tanpa harus nanya ke dia artina naon gitu lamun misalnya karya asli nah. Jadi tos biasa diterjemahkan gitu. Ari karya udah ngan anu jadi pasoalan aya kalana karya anu ditarjamakeun teh sanggeus menang pangajian betuluyu jeung isi atau amanat yang nulisna. Nah, ini yang jadi hal apa ya? Kengkeran gitu ya atau kekurangannya atau kesulitan dalam menerjemahkan satu karya gitu. Jadi karya yang sudah diterjemahkan tuh tidak sesuai dengan isi atau amanat. Amanat itu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penulisnya gitu. Hese, bahkan teu saluyu cenah naon kahayang si pangarang pas diterjemahkan gini tadi gitu. Jadi beda-beda. Eta nu jadi bang balu atau hal yang paling sulit gitu ketika menerjemahkan. Nah, jadi tukang narjamahkeun teh memang lain pagawean anu enteng. Sabab ari narjamahkeun teh butuh mika maham kumaha usi karya sastra dimaknaan gitu. Jadi hiji hal anu ngabogaan sasaruaan makna jeung karya aslina. Kulantaran kitu, pikeun anu narjamahkeun mah kudu nya mika maham maksud anu nulis eta karya ditarjamahkeunana. Teu saukur ngaganti unggah kecap di hiji basa ka basa sejenna. Nah gitu tadinya kusabab tadi aya satu amanat, satu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang, otomatis kita sebagai penerjemah harus memiliki hal yang apa yang kayak tadi kalau kita baca karya sastra tuh nggak cuma dibaca doang, tapi maknanya kayak gimana biar nanti ikut tersampaikan gitu. Jadi tidak hanya kita pengganti kata-katanya doang gitu. Ya ini mas cuma untuk menerjemahkan aja gitu. Ya padahal harus disesuaikan dengan kayak konteksnya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke Padikan Narjamakeun. Padika itu apa? Ya, aturan dalam menerjemahkan ya. Naon wae cenah? Ayo urang pedar sadayana ya. Padikan narjamakeun teh dibagi jadi tilu. Aya nu dumasar gramatikal, sosiolinguistik, oge semantik. Nah, kamu mampu gramatikal teh nu kumaha? Kamampu gramatikal mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejaan. Nah, imah kita harus memiliki kemampuan untuk eh, minimal pengetahuan dalam menyusun kata, menyusun kalimat, menyusun paragraf, kemudian menyusun ejaan-ejaannya gitu. Nu kadua, kamampu sosiolinguistik. Nah, kemampuan sosiolinguistik mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Contohnya kecap-kecapi, nah aya di bahasa Inggrisna atau henteu. Nah, tawa kecap duren. Duren namun misalnya di Sundanya duren gitu ya. Tapi namun bahasa Indonesia durian gitu. Tapi namun misalnya diterjemahkan ke bahasa Inggris
nya angger weh tetap durian kan untuk ayah bahasa Inggris naon kita tak eta. Oh, kita harus punya harus ngerti lah minimal kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa orang gitu. Jadi kudu kudu apal bahwa iya teh ulah maksakeun diterjemahkan. Lamun kata aslina eta yang nggak usah kata aslina eta hungkul kemudian angklung itu bahasa Indonesia na nama saminya angklung. Mun bahasa Inggrisnya ditranslatekeun kumaha ya tayanya gitu jadi tetap menggunakan kecap angklung gitu eta pemahaman pemahaman sama model gitu ya. Maka tilunya eta kamampu semantik ya kamampu semantik mangrupa kamampu dina ngaguar harti atau makna teks anu rek diterjemahkeun. Contohna matahari akan tenggelam. Tapi lamun diterjemahkan sok gitu. Matahari bakal namun secara harfiah gitu. Matahari bakal tilelep. Tilelep bakal ada cahaya tuh. Ya. Tapi biasa gitu, tapi orang kemampuan harus disesuaikan dengan konteks gitu. Dan terjemahan nantinya itu non panon poe rek suruh kalimah nu kahiji saya membawa makanan ke dalam kelas. Nah, ini nerjemahkeun aku mah namun ke bahasa Indonesia bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Sim kuring ngabantun katuangan kalebet kelas. Lamun rada lo makna panginten. Yang kuring ngabantun kadaharan ka jero kelas. Nah, itu bisa. Jadi disesuaikan jeung saha jalma anu diajak nyarita jeung urang. Kalimat anu kadua alat anu digunakan dina panalungtikan bahasa Sunda. Alat itu digunakan alat itu digunakan dalam penelitian bahasa Sunda. Kamu diterjemahkan, jadi eta alat teh. Nah, eta ada di balik tiga bahasa Inggris. Jadi eta heula eta alat teh sanes. Alat eta teh digunakan dina panalungtikan bahasa Sunda. Dan aya konsepna anu dibaliknya. Alat itu jadi eta alat. Alat iya jadi iya alat. Contoh nu katilu, benar juga ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelakuan anak dan bapaknya sama aja. Saya di kalimahna aya paribasa. Peribahasa dalam bahasa Indonesia ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lamun misalnya diterjemahkan ke bahasa Sunda, ya, bener oge nya, lamun misalnya hidup misalnya ya, dan jemaah kena perkecap jika tadi, berarti buah lagrak murag teu jauh ti tangkalna gitu. Berartinya pada mah sanes. Janten kumargi ieu paribasa janten hidup kedah milariannya paribasa tina bahasa Sunda anu hartosna sami gitu. Di bahasa Sunda aya teu aya tak ieu uyah mah tara TS kaluhur tah jadi dicocokkeun gitu hartosna sami teu jeung anu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sami kan gitu. Nu sanes namanya sami kalakuan budak jeung bapa sarua. Jadi dia eta anu tadi bahwa narjemahkeun ti hiji basa ka basa sajen teh urang ulah sagawayah perkecap gitu kada ditinggal dina konteksna. Nah eta aya gaya basa. Nah eta aya paribasa juga tadi contoh katilu. Ta eta gitu. Ayeuna kaedah-kaedah narjamahkeun. Kaedah-kaedah narjamahkeun prosa, prosa teh bentuk karya sastra aya prosa aya puisi. Wajib aman isi teks anu diterjemahkan gimana merhatikan galur carita kudu luyuh jeung eusi atau amanat anu nulisna atau paham karena maksud pangarang ya contoh prosa teh model dongeng carpot novel nah ieu kaidah-kaidah teh terus ieu kaidah-kaidah anu ngabedakeun ya dina narjamahkeun wangun prosa jeung sajak ya. Nyata narjamakeun prosa mah hitunganna kalimah per kalimah, sedangkan dina sajak mah kecap per kecap. Jadi artinya lebih hese nya. Nu kadua dina narjamakeun sajak mah teu cukup ku modal kamampu ngagunakeun bahasa aslina, tapi kudu weruh oge kana bahasa sarta budaya hasil terjemahanan.
ya anu tadi duren angklung kacapi tah eta. Nu katilu anu narjamakeun sajak mah kudu mibanda pengalaman ke penyairan, pengalaman ngaracika kecapan, pengalaman ngagunakeun metafor, pengalaman ulin jeung imaji, jeung pengalaman ngagunakeun diksi. Jadi harus aya sababaraha pengalaman. Wah, iya ya gambar ya. Keur labu. Naon cenah bahasa Sundana? Tah geuningannya disesuaikan sareng konteksna gitu. Ya, tah iya ternyatanya macam-macam ya. Ya gebis labu murah gerak-gerak di Soleda tiga truk pasewan lah ingat itu jatuh dina bahasa Sunda mah aya 30 leuwih 34 ternyata aduh seueur pisan kan. Nah, sudah mulai pusing. Iya. Ah iya jantan keunikan ya. Aya opo ape apa ope apo iya Sunda naon cek. Tapi ulah jantan ke hariwang lamun misalnya bahasa orang teh rada beda jeung bahasa sejennya justru tadi jantan ke keunikan bahwa orang lah beda sorangan gitu. Oke, taye dalam keanekaragaman ya ada keindahan dan ada kekuatan. Kurang tepang deui dina materi salajengna ya nu langkung menarik deui. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.